Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah pangunten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios sim kuring nganuhunkeun kertos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng dilancarkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juri bagian ka 33 nya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge atuh mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawita. Ma apa ieu inah ma bi inah ngagero baungah bisa papanggih jeung indung bapana nunggeus lila maot gancang cengkat tina diukna anu teu ngarasakeun kanyeri dina beuteungna. Jadi ngadadak leungit teu sakara kara nya gancang lempang muru indung bapana nu terus ngagupayan ngahayu-hayu tapi leumbangna binah normal biasa rarasaan mah tapi ngan sakicep biinah geus nepi kanu dimaksud nya bapana tembong nyarita beri seri ka biinah. Hayu ka dieu mending di ditu nyai teuis ceuli herang panon cek bapana nu nyarita. Bari ngaleng ka biinah, abdi capek apa emak, abdi ngabatin, abdi teh ngabatin, nya hayu nyai milu wae ka emaknya, katut apa ayeuna mah geulis, tong sok loba pikiran atuh, cek indungna nya biinah ngahuleng sakedeung, ras inget kanu jadi anakna. Ma apa tapi kumaha atuh Ari Asep Ari diculkeun mah ku abdi bisi keungeun deui aduh bingung mak. Tenang nyai anak apa Asep matang tu bakal mampu hirup anu mandiri tanpa kudu dibarengan ku hidup oge nya. Asep sakedeung deui bakal jadi jalma nu gede gunana jeung manfaatna jeung kanggo balarea. Beda jeung kayaan salaki hidup anu ngadon ngagebruskeun anak pamajikan kana picilakaeun nyai, ngadon manehna muhit kasiluman nya nyeha anak sorangan antukna jadi wadal tapi keun sing tenang nyai. Asep mah moal nanaon bakal salamet bakal aya nu nulungan ulah salempangnya dumeh waruga ayeuna jadi kitu nyai. Hayu nyai ayeuna bisi kaburu beurang uang miang geulis biinah beut teu baha kituna teh. Ukur ngareret sakedeung ka tukang katempo jasad nu ditinggalkeun sarta seterusna mah biinah lempang nuturkeun indung bapana lempang di kaleng. Sanggeus kitu mah les wae biinah jeung indung bapana ngiles jirimna kateureuy ku sinar warna bodas teh caturkeun Mama Kiai Halimi jeung Mang Supri nalika rarengse salatna duaan guragiru muru deui ka imah biinah malah nyelang ngageroan warga nu deukeut anu poek eta rek siap-siap indit rek neangan daratan Asep jeung Mang Maman katut nyeha
engke kira wanci hanet moyang. Sarta saurang diantarana aya lalaki nu mawa taraje jang naik kapara cenah pikeun mastikeun nya aya naon atuh dipara. Mang Supri jeung Mama Kiai can curiga kana kaayaan biinah ayeuna. Disangkana satu tas salat teh terus ngadua wae munajat ka pangeran. Pedah pantok kamar nutup kabeh. Nya geus kitu teh aya lalaki ngora daek naik kapara kaluhur harita ngan saterelek ngaliwatan taraje. Ngan saterelek ngaliwatan taraje bangun nunggus biasa sok tuak taek taya ka Inggis. Nya teu poho mawa lampu sorot nu dihandap geus teu sabar hayang gera nyaho naon aya atuh di luhur teh aya naon barang bet disorot keayaan di luhur para teh jadi caang. Si lalaki ngora langsung uok wae bari ngemu kaget sabab atra ku tingali kumanehna aya bangke ucing bodas sirahna misa. Ari para aya bangke ucing sirahna misah lur. Sabelek ieu euy. Nu dihandap pating ngarenjag lalaki tengah tubuh ngadenge nembawan. Aye gewat atuh geura turunkeun euy. Tong gandeng wae maneh teh yeuh. Tuh biinah keur salat bisi bateun keh cek eta lalaki tengah tubuh. Oh mana atuh ka dieu euy. Menta compalnya atuh karaunya. Mana cempal ka dieu yeuh geuleuh atuh dicokot langsung mah ku leungeun ih. Loba getihna ge ye galeuleuh yeuh. Nu dihandap jadi lariweuh neangan cempal. Tuntung harita mah manggih karung leutik jeung panyoerna. Tah ku ieu yeuh coer atuh bari langsung asupkeun nya we kana karung. Kuring mah embung nempo bangke ucing mah euy gila geuleuh euy. Burukeun sing beunang euy lah sok dilalila teuing euy bau. Asupkeun euy kana karung. Iya cerewet pisan eta teh nya. Keheula atuh haresek ieu. Da saruana meni geuleuh urang ge sarua geuleuh ieu teh. Nya geus kitu mah bangke ucing teh dibawa ka handap kana karungkeun terus dikubur di lahan anu kosong. Manuk mimiti ricit di sarada bari ngiciskeun jangjangna mapag panon poe nu karak medal di beulah wetan nandakeun wanci geus beurang geus datang Mang Supri jeung warga nu sakuduna mah. Terus nyumbadami nyusun rarancang mangsa poe eta rek ngamitian neangan laratan Asep. Demikiran deui nasib Mang Maman jeung Nyi Eha sabab kabeh oge atuh geus nyaho dibejaan ku Mang Supri ngeunaan kaayaan rumah tangga biinah salila ieu. Mama Kiai ge milu kana eta gempungan mere dadasar sangkan kabeh kudu ati-ati mangsa miang maluruh Asep malah anjeunna oge nangtukeun sikepna pikeun bilu maluruh sedengkeun ari hate jelema teh atuh teu kabeh sarua aya nu ngarasa karunya aya nu mupuas bae oge aya tur nu borangan harita keneh mah ngundurkeun wae diri moal tulus milu ilu biung mantuan pajarkeun teh sieun dijadikeun wadal. Ngan lila kalilaan kabeh nu araya di imah bet ngarasa aneh digero-gero teh biinah
taya bae ngajawab malah panto kamar anggar nutup bari pageh dikunci di jero nya kudu namah Bina aya milu ngariung di eta baba Damian nya hate-hate masing-masing jadi ratu salempang ku kayaan Bina Bina bi nuju naon bibi teh ulam deui kitu bi ieu hawatos warga tos pada sajaga diri pikeun miang maluruh jang asep cek Mang Supri kitu na teh keketrok kana panto tapi lebeng wae panto angger pageh nu ngajawab eueuh. Astagfirullahaladzim. Cobi atuh. Dobrak pantona. Nah, ieu hate tebet asa pating sareblak ieu. Saur Mama Kiai. Mimiti tepuguh rasa. Mohon Mama. Abdi oge sami. Kunaon atunya. Ari Biinah teh. Mat nyerekem wae di kamar. Cek Mang Supri. Bari lewang hatena. Jeung hariwang. Hate pating sareblak wae seseret perih jeung tanda-tanda bakal aya nu matak na langsa warga pun kita deui ketedangan kageteun kabeh komo bikenoh harita mah datang deui kadinya panona geus diheulakeun rawah reuwih wae sieun kumaha onam gedor panto digedor panto didobrak kuduaan keluarga jeung Kumang Supri berai panto muka bari koncina rujad kaayaan di jero kamar teh caang keneh ku lampu sedengkeun jandela mah masih keneh nutup nya opatan harita teh asup ka jero kamar meh bareng ngareret ka palebah Bina awakna nu nyarande awakna kana bata panona beureum beungeutna sepa pias bibirna genteul deui getih kentel geus semu garing napel keneh dina gado sedengkeun di handap oge ngabayabah getih beureum geus garing nempel kana sajadah jeung mukena leunggeun katuhu masih nyekelan tasbih Bina kunaon bibi teh atuh nyai Ina kunaon atuh ari nyai teh ieu bibi nyai nyaah teuing atuh cek bikenoh langsung ngajerit bari ngagabruk Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warga kabeh nyebut innalillahi geuning bekenoh teh ngakukuk ceurik bari ngalangkul layon warga awewe meh kabeh eueuh nu teu careurik atuh dalah bet lalaki oge teu wudu wae ngecelakeun ci mata nya sasatna Biinah tatangga nu pangdeuketna di eta lembur bari conggah puguh geus asa jeung dulur ari ieu pek maot atuh ninggalkeun alam dunya dirina anu memang teu boga keluarga puguh we bikenoh beki na langsa atos bi atos atuh ayeuna mah wang pangku wae ka tengah bumi wang pulasara sakumaha mestina ieu layon Biinah teh jeung deui yeuh Nyi Eis katut salakina wayahna nya kudu dibejaan cik saha atuh anu nyaho ka Nyi Eis leburna Nyi Eis jeung adina Biinah teh cek Mang Supri ngareret ka warga nu harita meh kabeh ngaliwud di tengah imah pating arelol wae di lawang kamar abdi terang Mang keun wae ku abdi atuh uang tepangannya Ceuis mah kabumina kitu alhamdulillah jog atuh nyai
wayah nanya ayeuna keneh kudu indit tapi inditna teh kudu duaan atunya. Atuh jeung pipi wae nya miangna nyai ayu atuh mohon mangga mangga nyai mohon mangga atuh nyi upun taloba carita dibaturan deui ku Bikenoh terus arindit duaan kalembur nyi euis katut jangkos nu jadi salakina. Layon biinah geus leuwih teu heula dipindahkeun ka tengah imah sina nyangirah ngaler Mang Supri salaku pupuhu lembur terus ngabagi tugas ka warga lalaki khususna pikeun ngagali kuburan jeung nyieun padung sarta nyieun pasaran jeung meuli boe. Nya katelila katingali aya nu pating kuruduk opat jelema geuning tayalian nyi euis katut jangkos di barengan nyi upun jeung Bikenoh. Barang jol ge nyeuis langsung ngagabrug lana layon nu jadi lanceuk lantaran atuh rumasa baheula manehna pernah unggah adat campelak anu jadi lanceuk cece hampura euis rumasa gede dosa jeung doraga ka ece kunaon atuh ece teh bet ninggalkeun abdi. Haduh, hampura cecenya, hampura euis. Malah jangkos oge milu mempeskeun cimaton, mempeskeun panona ku cimata. Manehna rumasa gede sosa. Nya ku ayana kajadian kapaksa nu indit maluruh Asep jadi ngurangan teu langsung indit kabeh kabab kabagi ku tugas papait di lembur nya kabeneran deui mayit can dimandian jadi aya kesempatan nyeuis milu ngamadikeun mayit nya mangsa ngamadikeun mayit teh hatena bet ngageter atuh lantaran tetela lanceukna maot dina kaayaan keur kakandungan ngan nyi euis teu loba catur. Beres dimandian mayit gancang diboehan sarta disolatkeun tur saenggeus disolatkeun mah digotong kana pasaran rek dibawa ka pamakaman singketna carita layon biinah teh rengse dikurebkeun jalma-jalma oge nungtutan baralik kagancangan bangun anu rusuh kari nyi euis jeung jangkos nu masih aya di dinya. Urang teh nahanya cece bet kapopohokeun ku Asep jeung Maman katut nyeha akang nakamarana atunya bet teu katempo marehanana. Cek nyi euis inget ka Asep jeung nyi Eha katut Kang Maman puguh oge aneh manehna bet kapopohokeun. Ari cek akang mah mending wang napungan heula kapupuhu lemburnya ngarah puguh. Nah ya naon atuh kajadian anu sabenerna tobi mah kaeuceuinah ieu teh da geuning pupuhu lembur teh jeung warga tadi jiga nu neundeun nu siah kalayan embung kanyahoan ku urang nya inditna ge rurusuhan nya Kang numutkeun abdi oge sami pupuhu lembur katut warga anu keur nyindem jigana mah Kang rusiah atawa masalah abdi teh Kang jadi penasaran nah aya kajadian naon atuh Kang nya anu tumiba kapun adi kapun lanceuk abdi nya khususna di ieu pelemburan teh Kang nya hayu atuh
Akang oge satuju kitu ge. Pileuleyan ece, piluluyan sing dicaangkeun nya piku pakuburanana sing oge meunang pangampura ti Allah. Kitu lisan nu dikedalkeun ku Nyi Euis nu panungtung digegireun kuburan biina. Nyi Euis jeung Jangkos kacaturkeun harita geus nepi wae kabururan imahna pupuhu lembur. Saenggeus 2 kali nanya anu kaparengan mah aya teu milu neangan laratan Asep lantaran rumasa manehna geus teu kuat leumpang. Komo leumpang jauh mah kalacat wae Nyi Euis naik kana golodog. Teu kana golodog terus uluk salam gitu teh. Sampurasun. Lampeh saha dilual. Abdi pun Euis bibi Raina Ceina dongkap ngahaja ka dieu teh margi hoyong tepang sareng pupuh lembur bade naroskeun tapi leres kitu ieu teh bumina pupuh lembur. Sareng lainna nyiina eta teh nya sumuhun bi leres. Ke sakedap nyai sareng memang leles ieu teh bumina pupuh lembul tembal na nu di jero imah kitu teh balik kurutak wae mukakeun panto. Aya geuning sareng adena mangga nyai aden kalebet muhun mangga bi hatur nuhun. Nyi Euis jeung Jangkos meh bareng wae arasup ka jero imah terus diuk dina amparan samak imahna nya ku pupuh lembur eueuh korsi. Ari bisa diah teh Kak Jangkos nyebutna Aden sabab ningali dandana oge gaya jiga turunan urang kota. Pon kitu deui Nyi Euis bisa dangdan. Nya bisa diah ngasongan wae susuguh katamuna sepan boled cai enteh panas. Duh nikmat Kak Cida muhunnya sepan boled. Hatul lumayan nyai ieu teh duh tayana naon atuh di bibi mah mung gaduh nu kieu nya hampula wae. Teu kedah ngarerepot atuh bibi abdi ka dieu teh sanes bade ngaleueut tapi bade aya nu ditaroskeunun anu kalintang pentingna ieu teh nanging kipuhuna ka mana ayeuna bi teu katingal kitu ieu teh. Mangga bade nalos naon atuh nyai teh nya da caloge bibi mah kalalesan nuju teu aya nembe teh arangkatna nembe pisan sareng balga ieu teh muhun anu bade ditaroskeun ieu maksudna mah ka mana ari Kang Maman sareng Asep katut Nyi Eha maksudna abdi teh aneh beti tadi teh jika nu poho wae ka alo teras lingkunganana abdi teh hoyong terang wae ce maksudna ceina sateu acana ngantunkeun kantos teu damang heula kitu da geuning tetela nuju ka kandungan si ece teh ngantunkeunna ari kepuhu waktos di pamakaman meni guragiru geuning rurusuhan mangkat dituturkeun keluarga nu sejen manawi teh moal teras angkat-angkatan sareng terasna bade kamarana atuh bangun anu penting cek Nyi Euis nanyana kotka merekpek teu cukup ku sakali. Hal
Nah hanya teh tetelang kitu apanan jang Asep teh yeuh ical teu aya ti kawit kamali oge mulang sakola anjeunna teh yeuh ujug-ujug teu aya we ari pupusna biinah cenah da teu udur heula tapi pupusna teh ngadadak kirang langkung bada subuh panginten ngantunkeunana teh kitu da nyanyi sedengkeun Mang Maman sareng Nyi Eha teh tong tos diemut-emut deui atuh nya cek bisa dia hare heraneun sabab Nyi Euis bet teu apaleun ka Asep leungit nya ningali kitu teh Nyi Euis tembong kerung halisna meh tepung lantaran heran jeung kaget sabab jawaban pi sadiah bet ditungtungan ku nyarita ulah nginget deui Mang Maman jeung Nyi Eha. Maksad bibi teh kumaha atuh make nyebat kitu Asep leungit aya nu nyulik kitu bi tuh sanes kitu nyanyi sanes nya kunaon kitu bi waktosna seep ieu teh nyanyi aduh ada ieung tega teh teuing aduh seep cenanya waktosna mohon insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-34 nya mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.